artinya tauhid urang teh kudu nyaho kana sahiji. Saha anu sahiji teh? Qul huwallahu ahad. Bejakeun ku anjeun Muhammad bahwa Gusti Allah teh ahadun ngan sahiji. Nah, setelah lungsur ayat anu nembe cek urang Quraisy keneh Muhammad beureum mamahi pangeran aringan hiji mah cacak-cacak ayeuna rayap dina luhur Ka'bah oge geus teu mahi. Geus teu mahi, geus teu cukup. Nah, lungsur ayat anu kadua naon? Allahus Somad. Naon Allahus Somad teh? Gusti Allah teh anu nyukupi, anu diteja, anu dituju ku urang sararea. Artina sanajan bari sae ngan saiji Allah mah cukup. Allahus Somad. Pilengas sada jamaah saladana berpinai teh sakumdaturkeun kamari nalika sahariahan. Saladana berpina kalabat sapertos kieu teh painten abdeh paratos ikrar kamari. Painten istilah teh kaiji apan mun PNS mah seberbabata. Kaiji painten aya masa kerjaan. Kadua usia tah justru keur abdi mah geus lengkep ieu teh. Kelahiran 52 meureun aya teh tos pas 70 mulu. Ari PNS biasana Pak wisuda bener 60. 55. Kula? Atau aya 60 gitu. Abdi pan leuwih putus 60 berenang. Jadi kudu teh geus betek gitu. Kudu geus bebas tugas. Atau kadua pilengas jamaah sakumaha kamari gitu saya nama painten kudu aranom we gitu. Maon margina dalam teu kaiket sakumaha tadi saur Kangjeng Nabi utul ilma bainal lahdi ila lahdi.
nyuprih ilmu ataupun ngadukeun ilmu mah bainalah di ilalah di cek basa kolot mah mun baheula mah tingawitan di bedong dugi ka sareng timimiti di ais nepi ka di pais na jero kuburan lamun teu kaiket ka eta jigana gitu bari teh papageun ku si dadana geus hoream gitu geus maneh aceng teh dan letak naon geus kolot gitu geus kolot tak kuasa gitu sadaya rupina sakumaha tadi mudah-mudahan pain teu dasar Kang Jang oge sakumaha we leres eta teh minangka nama kanyataan supusna we mudah-mudahan sok sanes bari urang saala kadarna nu paling pokok cenah ti payon teh nguping tingawitan dijadwalkeun dugi ka ayeuna teh rupina sabaraha sasih kitu painten ayeuna nambe insyaallah sak sanaos bari dina muqaddimahna urang ngadares ilmu tauhid atanapi aqaidul iman atanapi disebutkeun sifat 20 rupina sadana geus di luar kepala nya maoli anu kasebutkeun wujud kidam bako tepani sok reang balai bawakan talang wujud kidam bako Qiyamu binafsi wahdaniyah kudrat irodah ilmu hayasama basor kalam qadirat muridan aliman hayam sami'an basirat mutakaliman wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta ilmu tauhid tong marakat sae da acan sudah ada. Ieu mah nabikeun nyocokeun sadayana oge baik urang melalui lisan, melalui cepil ataupun secara langsung tina kitabna eta teh kitu-kitu keneh. Disebutkeun ilmu tauhid. Artina ilmu tauhid teh urang terang kana tauhid ari tauhid teh tina wahada ari wahada teh hiji ari wahidun teh wahidun hiji ari wahidun teh hiji ari wahidun teh artina urang kedah uninga kana zat Allah anu sahiji lantas disebutkeun ilmu aqaid ari aqaid teh jamak tina aqdun naon akdun teh hartana akdun teh kaya akad teh perjanjian ku ngalangkungan pedawa Allah jaga nalika urang nuju di alam arwah sate acan di alam dunyakeun saur Allah dina Al-Qur'an alastu birabbikum ditaros ku Allah urang teh baheula di zaman azali di alam ruh uang kita harita mah jalema-jalema anu bakal diturunkeun ke alam dunia teh ngawaler bala saurna leres salira teh Allah teh pangeran abdi sadaya saurna leres Gusti Allah teh pangeran abdi sadaya harita mengawaler sadayana ngan begitu ke alam dunia jalmi teh rupi malah anu asalna nyebatkeun minangka nama anta rabbuna teh leres salira teh leres anjeun teh pangeran abdi sadaya pas dugi kana tahun 570 hiji lajeng setelah Kangjeng wangkit harita dina nalika dilahirkeun dugi ka saterasna urang Mekah wangkit harita anu dianggap pangeran teh ayat 360 siki anu asalna mah ngaku yen Gusti Allah teh ngan sahi Gusti Allah ana rabbukum alastu birabbikum bala leres salira teh minangka pangeran abdi sadaya ternyata nalika Kangjeng diutus dilahirkeun tahun 570 hiji Masihiyah pangeran abdi sembah ku urang Quraisy teh ayat 360
pangeran rapang di atas Ka'bah teh cenah Pak eta baheula tah cacak wangkit harita geus aya 360 komo muraina kantenan ayeuna tah dumasar kana hal kasebat seolah-olah ku ngalangkungan pertasan Allah ka jami wangkit tarika nalika nuju di alam arwah wangkit tarita pikeun urang dina rupi-rupi ilmu pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah teh nu paling utami adalah ilmu tauhid. Saur Syekh Ibnu Ruslan dina kitab Zubat nyebatkeun awal wajibin alal insani makrifatul ilahi bistiqoni. Jadi pangpayuna anu wajib pikeun urang dina raga ngabdikeun diri ka Gusti Allah teh adalah ilmu tauhid. Kahiji eta. Kadua anu sateu acan ayat anu tadi dina surat Al-Baqarah Allah ngadagukeun ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu'budu eta ayat dilungsurkeunana di Mekah. Nah, make pada umumna di mana ayat diserukeun ku Allah ya ayyuhan nasu'budu cenah eta teh di Mekah. Naon marigina upami ayeuna saur para ulama he jalma-jalma aranjeun teh kudu ibadah rabbakumul ladzi khalaqakum ka Gusti Allah anu ngadamel aranjeun kabeh. Kaduana walladzina minkum jeung jalma-jalma anu sadasan urang sadayana. Eta asal pokok ayat serah harfiah sebenarnya. Tapi saur Syekh Nawawi dina minangka nama tafsirna dina kitab Marolabid atanapi tafsir Munir. Nafsiran kana ya ayyuhan nasu'budu teh saurna ay wahidu ya ayyuhan nasu'budu ay wahidu hartosna urang teh ibadahku ka Gusti Allah teh kedah bari tauhid kumargi sakumata di wangkit harita ayat eta dilungsurkeun teh seueur jalma-jalma anu ibadah tapi bari musyrik. Numawi saur para ulama kalabat saur Syekh Nawawi anu tadi bahwa tingawitan urang Mekah ataupun urang mana bae oge kalabat urang sadayana ayeuna ibadah ka Gusti Allah teh kedah bari tauhid ulah nyakutukeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, salajengna anu kasebatkeun ilmu tauhid anu paling pokok kahiji ilmu tauhid teh nu paling pokok nu paling pangpayuna diaos diaji ku urang baik urang secara langsung sapertos urang aos dina kitabna ataupun cara urang ngupingkeun ti para guru-guru urang sadaya ngan langkung upami anu tadi wujud kidamping saterasna teh urang apal kana goler hoena eta katangtosan hartana dina tauhid mah saena mah urang ulah jeung paribasa tuturut muni atanapi taklid buta kasebatna. Taklid buta teh menerima suatu ketentuan bari urang terang dalil sah jadi ngan bari doraka. Nah sabab urang ngantunkeun kana talabul ilmina ecek kungkul ari kitu mah nu ayeuna kurang ku para guru kumenang kana diaoskeun lajeng urang ngaos atanapi urang mupikeun insyaallah sapertos kitu. Nah salajengna sajabiti ayat-ayat dina surat Al-Baqarah ya ayyuhan nasu jeung saterasna ku ngalangkungan ayat Allah surat
Al-Ikhlas anu tadi qul huwallahu ahad. Nah, ieu surat Al-Ikhlas teh lungsurna teh mangrupikeun salah satu waleran ka Kangjeng bahwa urang Quraisy ruang kita dita naraskeun Muhammad ari pangeran anjeun teh sabaraha hiji. Lungsur ayat qul huwallahu bejakeun ku anjeun Muhammad bahwa Gusti Allah teh ahadun. Euy sebutkeun ilmu tauhid. Ieu upami nyanak tina segi harap ataupun kalimat baik dina surat Al-Ikhlas ataupun dina ayat-ayat anu sanes. Atanapi secara harfiah minangka nama cek bahasa kirata mah anu kasebutkeun tauhid teh dua bahasa. Ari aya bahasa urang Batawi tahu naon tahu teh terang nyaho kuningan. Ari wahid eta bahasa Arab artina tauhid urang teh kudu nyaho kana sahiji. Saha anu sahiji teh qul huwallahu ahad. Bejakeun ku anjeun Muhammad bahwa Gusti Allah teh ahadun ngan sahiji. Nah, setelah lungsur ayat anu nembe cek urang Quraisy keneh Muhammad beureun mamahi pangeran aringan hiji mah cacak-cacak ayeuna rayap dina luhur Ka'bah oge geus teu mahi. Geus teu mahi, geus teu cukup. Nah, lungsur ayat anu kadua naon? Allahus Somad. Naon Allahus Somad teh? Gusti Allah teh anu nyukupi, anu diteja, anu dituju ku urang sararea. Artina sanajan bari sae ngan saiji Allah mah cukup. Allahus Somad ngan saiji. Naon contoh anu dalil nu paling pokok pikeun urang bahwa Allah di tempat anu sejak urang sararea anu nyukupi ka urang sararea. Contoh anu konkret, anu nyata, anu katingali duwi ka ayeuna baca dina surat Al-Mulk. Lamun maneh teu percaya salah satu damalan Allah langit jeung bumi hal taruh min putur. Tingali timid Allah ngadamel langit di mana tiraha. Yauma khalaqas samawati wal ardo nalika Allah nyiptakeun langit jeung bumi malah 7 lapis langit 7 lapis bumi 7 lapis langit. Sok kumaneh tingali geus pernah aya langit putur retak belah malah hatal putur sumarji yang basarok karota ini sok kumaneh peleng berulang kali. Nah eta teh geus pernah retak katana bete. Ieu teh dadamelanana Gusti salangit cek Allah ieu can digubrakeun can kudu dihancurkeun moal hancur masa kumaha oge. Cacak-cacak salah makhlukna geus kitu apalagi Allahna. Mata Allahus Somad entong make jeung sang sayang. Entong make jeung ragu-ragu wala saka wala raiba wala tawahama. Ulah ragu-ragu, ulah mang-mang, ulah ragu-ragu. Yen Allah mah sanajan bari saingan saeja oge ulah kieu. Eta jalema ayeuna salam dunya cenah dirizkian ku Allah rek kumaha? Entong make rek kumaha? Da ku Allah dirizkian apa? Sallallahu kumaha? Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Yakin Pak, yakin. Sanajan bari syariat nama ti saha wae ti mana wae. Ye mangrupikeun tauhid teh kitu, manu tauhid teh kitu. Nah, salajengna nah cenah Muhammad nah pangeran maneh teh cenah bageun anak walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibuktikan ayat eta salah sawios anu wajib kalau teh anu sifat mukhalafah lil hawadis. Artina meureun lamun Allah boga anak mah sarua jeung kai dadam babawa ka di ayeuna. Jeung urang pada umumna boga anak boga incu buyut jeung sajaban Allah henteu. Aya anu sareng Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Moal aya anu nyaruan Allah moal sareng.
dina zatna, dina sifatna, dina padawal moal. Nah, ya salah satu ngabuktikeun salat alillah sunat teh dibuktikeun dina kitab Ijam Daruri insyaallah manawi aya umur rupina urang aoskeun insyaallah. Sok sanajan bari tadi dina segi lapan nama geus katalar moy insyaallah salah sawios talaran ieu dina ilmu aqaidul iman, dina ilmu tauhid, dina usuluddin anu ieu mudah-mudahan nalika urang jaga niminakan nama urang jaga atawi syirik maulid heula tak jaga di mana maruka teh Allahu Rabbi nya Allahu Rabbi Gusti Allah teh pangeran abdi salah satu di antara tadi tanpa catatan oge insyaallah maulid tanpa ieu ge tukang ngengeleke teu kudu sabab aya jalma anu ngaboan paham eta cenah sok dibere isim pilihan ulah tong ngaranna naonan sing yakin we bukti tina eta kayakinan urang meureun ngalaksanakeun prihantaranana nebihan larangan nana wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.